Atuh sanggeus kitu mah harita sarerea bubar ti imah Mang Bisri muru ka pos rona. Sedangkan Aki Aib jeung Mang Bisri harita teh langsung muru ka imahna Ustad Muhyiddin. Angin peuting masih nebak dangdaunan. Sora jangkrik teu eureun-eureun, kitu deui sora bangkong. Suasana peuting harita karasa tiis. Di buruan imah Mang RT harita teh sababaraha lalaki geus siap pikeun ngarona. Harita teh katenyo aya 5an, ari nu keur dariuk di pos katenyo bari ngobrol tiluan. Digigireun katenyo aya durukan sineuna mending ngabebela. Katenyo nu 2an deui keur ngome-ngome belum sampe. Sabot Mang Empud, Mang Mukri, Mang Umir, Mang Hanan, Mang Kudil aranjog di pos. Nu di pos langsung malikeun teteupana, narenyo kanu anyar daratang. Kumaha tulus mah ngorona teh? Ceuk hiji budak ngora, kadenge tumanya. Tulus jong, ulah barali. Oh tulus Mang. Ceuk si Ucok milu nyarita. Tulus jang. Temal Mang Empud. Keur mareulem naon eta teh euy? Sampu Mang. Asak can. Acan Mang rek bieu mun lagi cikeneh. Sugan teh asak. Sampu ti mana emang eta? Eta ti gawir teh kebon Aki Aib. Oh, Aki Aib. Kade ngamek komo teh bebeja mah. Nyakeun we ke Mang bebejana mun Ki Aib geus ka dieu. Kitu gunem caturna harita antara Mang Empud sapara kanca jeung barudak ngora nu geus cari nukul di pos. Cai di walungan Cisokan ngaguruh kadenge kalemur. Sora ngaguruhna lir hate warga nu keur kaeuntepan ku karesah jeung kasieun.